Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Langkung tipayun urang muji ka Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati, anu parantos nganugrahan nikmat sehat afiat panjang umur, utaminan nikmat nu kacida pisan ageungna iman sinareng Islam. Seraya kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, sahabatna, tabi'in, atbat tabi'in. Pamugia urang kalebetkeun golongan umatna nu baris nampi syafaatna jaga di poe kiamat. Amin atuh. Lu pedas amin nah. Ya Rabbal Al-Mukarramun, para alimil ulama, para guru-guru anu mulya nu sepuh miwah nu anom, punten teu disebatkeun satu persatuna. Urang daroakeun guru urang, para kiai, para asatid, para santri selalu ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta unsur muspika, Kepala KUA, Bapak Kepala Desa, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat nu hadir urang ngadoa, mudah-mudahan ku berkah ieu muludang urang dibere panjang umur jeung ibadah. Dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah, dibere hate urang cinta ka ahli ibadah, jeung mudah-mudahan mun isuk pageto maot urang menta sing aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kalayan kudrat iradat Allah urang kumpul dina acara maulid anu dibeungkeut ku cinta ka Kangjeng Nabi. Bo euy repeh bola gandeng geus bisa ngomong pangaruh nyatu kejo jaro tadi. Lamun ngomong-ngomong cinta, ketika hal apapun didasari oleh cinta, semua akan terasa indah. Panas terasa adem lantaran aya cinta. Pahit karasa amis lantaran aya. Bapak-bapak marepeng-pengnya untuk cinta bangun ka ibu-ibu ya. Anu jauh asana deket kulantaran aya. Lamun cinta lalaki ka awewe buahna paling nikah hasilna anak. Tapi lamun cinta urang umat ka Kangjeng Nabi, cinta urang sebagai manusia anu mengharapkan syafaat ka Kangjeng Nabi, cinta inilah yang akan menjadikan sabab, akan menjadikan jalan salametna urang di akhirat.
karena cinta ke Kanjeng Nabi buahna syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Potongan urang tanpa syafaat Kanjeng Nabi rasa-rasana di akhirat salamet duka moal jarot. Jarot minantu jaro mitoha jaro. Mudah-mudahan selamat kawean jaronya jeung rakyat-rakyatna amin. Naon nu diandelkeun ku urang pikeun salamat urang di akhirat boga salat Haji Budoli. Ai salat urang coba tempo awak datang ka sajadah tarang datang ka sajadah tapi rohna di sajadah kakalayangan. Nu nyawa awakna di sajadah hatena mah eueur mat. Nu dagang awakna di sajadah hatena mah keur jual beli. Pajabat awak doang di sajadah hatena mah mikiran jabatan. Urang sarua bae Haji Budoli salat subuh tadi di tengah salat ai kedeung horeng aing ka Gunung Kancana. Masya Allah. Maka lamun ningali make kacamata Imam Ghazali hadirin salat urang teh ya. Cek Imam Ghazali syarat sah salat diantarana hudurul qalbi hatena kudu hadir. Kudu khusyuk mulai hamzah lafaz Allah sampai mim salam nu awal. Cak Imam Ghazali tesah mun teu hadir hate tesah lamun salat teu khusyuk. Coba diantara urang dieu mana jelemana model kitu mana panitia salat teu khusyuk datang ka moal Haji Budoli. Makanya fuqaha ka Imam Ghazali komentar, Tuan yang mulia, kalau seandainya syarat sah salat itu adalah hudurul qalbi, lamun teu hadir hate mun teu khusyuk teu sah salatna atuh saha jelemana geus asal syarat rukun cumpon cak piki asal hadir hate ketika takbiratul ihram sah salatna. Tuan cak Imam Ghazali heueuh sah ngan kieu eta jelema bisa lempang, bisa ka sawah, bisa ka kebon sabab air rohan hidup ngaranna ketika jasad air rohan. Lamun jelema rohna mah aya hirup mah hirup tapi leungeun kempleng sukuna jemper setruk ngaranna teu berfungsi. Tah salat urang anu hadir hate ngan takbiratul ihram doang cak Imam Ghazali kos jelema sat. Ya Allah, bobo, ayah pulang moal, berkat menang, alhamdulillah. Ibu setruk tante, hayang setruk, eta setruk Haji Budoli kantos pak kadatangan tamu setruk. Uluk salam nage beda. Assalamualaikum. Dibuka di kaca. Mang Haji anu. Damanggi. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu kanan setu. Ngobrol kadieu-kaditu manehna akhir rek pamit meureun asa ka anak lah deuk mere hadiah. Eta neuk nyandak di kantong leungeun kieu wae. Kenepi kos DJ kan orang menyikapi kos itu serba salah. Mon diantep karunya lamun ku urang dicokotkeun di kantong manehna pajar urang teh nyoh-nyoh ka amplop dicandak di kantongna ditenden ka leungeun manehna eta di leungeun manehna leuk dibikeun ka kula pak kieu bae. Akhirnya pulang muda-muda kali. Untung nu video poe eta hadirin. Ya, salat urang mah paling hadir hate manteng hate ge keur takbir doang.
beres takbir maka mana boa pikiran balik deui bae nu nyawah ka sawah nu dagang ka pagawean dagangna nu tani ka patanianana ieu salat urang kos jelema setruk laju kumaha nu setruk apakah antepkeun urut nu setruk kumahakeun terapi nu setruk kumahakeun ubaran salat urang can bisa khusyuk lain berarti eureunnan salatna lain berarti ngeusan salatna can aya ikhlas lain berarti eureunnan salatna terus salatna bari diurut ka mana ngurutna ka ahlikna di mana tempatna di majlis taklim sapinahan riyadan takriban insyaallah lamun ngaosna istiqomah minangka setruk diurut salat lalaunan bakal datang ikhlas jeung khusyuk amin atuh ya robba amin ngan nu ngurutna kudu nu cager ulah nu setruk deui iya nu ngurutna kudu nu cager ulah nu setruk ulah ngomong bisa ngobrol jeung malaikat eta jelema setruk eta maca Quran makoli hadis makoli ngomong jeung sirom makoli makula beuki oli ulah ngurutkan kitu lain cager para rotong apa perlu saya telepon Gusti Allah angkorak dia saya kejar nanti malaikat pencabut nyawa pron kabina-bina dia mah pron iya nukia akhir zaman muncul Waalaikum bisiwadil azam ulah keluar di barisan ulama ahlu sunnah wal aya mau menerkam embe nusok dihakan mau embe nu misah ti rombongan anak aya jelema nu tadina mulun ayeuna teu mulun kahakan ku Wahabi sebab misah di pengajian tilok daek ngaji ka kiai ngajina di YouTube bae Bo di dieu mah alhamdulillah komo ningali ibu-ibu masya Allah katingalina ieu awewe kabeh awewe solehah doang nu heueuh amin namanya doang nu solehah teh kitu ibu-ibu solehah tante Bo hayang jadi solehah teh aya syaratna bejakeun teh ulah deuk teh moal laju mun dibejakeun marah teh moal awas janjinya dengekeun kokom oh aya kokom ulah tuh aminah pemajikan Karmudin teh mah Bu Anda dikatakan wanita soleha menjadi soleha apabila memenuhi syarat dan ketentuan pertama takwa ka Allah jeung ka Rasulna oke dua kudu taat ka salakina oke katilu Anda bisa dikatakan wanita soleha lamun geus ngitinan nyandung ka salakina oke Bapak oke nu oke bae urang apa Bu heuy ngitinan moal ngitinan meureun sakedeung bae sapoek bae ih ting batin datang ka paeh moal ngitinan moal geus geura paeh teh heula Allahu Akbar heseueun aman nu penting mah botol laweuteun bisa isi ulah Bu ngitinan moal laju hayang solehan teh kumaha mun sasalaki kieu ya duit jeung maneh 10 juta emasna 10 gram tiap minggu sabulan 40 juta 40 gram eta jeung maneh ta duit ngan kakak izinan hayang nyandung izinan moal duitna cokot moal haram jadah sugan ta urang dieu mah bikang ngabalener ya Allah moal gitu moal kekeh moal
matakan dewekna cak budak Tangerang teh mah atuh ibuna dangdana nu rapih dirompo kelek seungita ulah bau tongkek ya lamun ibu embung di dua kami ge lalaki embung disalingkuhan tapi ternyata hadirin rahimakumullah ketika ditanya hei baris awewe kunaon embung dicandung ka haji ieu kami satia ka salaki dimulai ijab jeung qabul walina abah kami manehna sebagai pengantin eta kami teh geus ngarasa katalian sabab kami taat ka pangeran kadang-kadang kami keur teu hararayang awak keur nyeri mun salaki hayang kami teu bisa nolak inget ka papatah mama keur waktu nikah neng geus nikah mah sifatana kudu sifatan cengkeh naon cengkeh mun nu itu ngaceng nu maneh bekeh keke heula rame bae neng teu manang nolak kahayang salaki sanajan maneh teu hararayang pasrah ka haji kami capek tas gawe capek tas dileuweung capek tas ngagebot salaki kami hayang teu nyahoan kami capek teu nyahoan kami tunduh dah kami masuk ngajegang bae eta geus dipasrahkeun laju anakna dikandung ku kami dilahirkeun ku kami laju kemudian diberi asi ku kami sebagai istrinya nu nyeusuh kami nu masak kami nu ngarapeun rompok kami nu nyetrika kami lalu kami di dua tidak sudi teu hayang sabab kami geus merek kabeh ka salaki sagala-galana asa di alam bukan moal ya banyak urang malalaki akur bae kahayang di mamana gitu bogo heuy nu nyeuseum ibu salaki mah tinggal make nu masak ibu salaki mah tinggal tinggal tega amat lalaki sah itu ngomong benar lalaki bapak-bapak deuna ge kudu gede laganya punya ngomongna hayang nyandung sunah nabi salat subuh ge kaburangan nyabunya emang sunah nabi eta bae nyabunya loba kene jalan ka surga nyabunya pak ieu pamajikan urang balalager daek muludan alhamdulillah sopangaosan alhamdulillah maraca ratim alhamdulillah maca sholawat alhamdulillah ini wanita-wanita soleha yang mengandung anak kita melahirkan anak kita hei laki-laki bapak-bapak urang kudu mikir ieu pamajikan balager urang ge lalaki terlahir dari seorang ibu kita perempuan oleh karena itu hei laki-laki jangan sekali-kali menyakiti perasaan mereka para perempuan hidup perempuan angkat tangannya bu hidup perempuan hidup perempuan hidup perempuan hidup nyandung tedek hidup lebah dinya maka kami tedek hidup menimpai oke embung di duanya embung di duan dong geus mere kabeh ka salaki kudu di dua kecewa ayeuna ditaros hirup nang saha Allah dibere roh kusaha Allah dibere dahar dibere ginung dibere rezeki dibere napas kusaha Allah nunggus mere sagala-galana ulah dikecewakeun masih diduakeun keneh Allah jeung nu sajen eta nu nyawa metruk bae di sawah teu gohor teu asar ngaduakeun Allah jeung sawah kadenge mumun eta nu di kantor rapat hayu bae rapat
lohor teureun sampai teu salat mun aya pejabat nu kitu ngaduakeun Allah jeung jabatan maka ulah aya kata-kata anu nyieun Allah kecewa, ulah aya pagawean nu nyieun Allah kecewa. Kudu tunduk jeung pasrah ka Allah, cinta ka Nabi teu cukup ku mulut modal kos saja. Mulut terus pertahankeun ieu teh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi lamun ngomong cinta ulah ngomong cinta, lamun can ngalaksanakeun nu dibawa kudu pake ka cinta. Apa yang dibawa? Syariat. Nu utama salat nu 5. Lamun ngomong cinta tapi teu salat, cintana bohong. Sakali cintana bohong. San khusyuk deh terus bae salatna bari ngaji. Hayya 'alas shalah. Allah karunyaeun ka urang Cihaladan, ka urang Tangerang, hayu salat. Padahal Allah mah teu butuh kana salat urang, ya urang salat ya Allah mah teu meunang untung, urang teu salat Allah mau marugi. Allah mah la ghaniyun hamid, Allah mah ghaniyun 'anil alamin, teu butuh ka saha oge, teu butuh ka makhluk. Ibadah urang Allah teu untung urang ibadah, urang teu ibadah urang macur, urang maksiat, urang neraka, Allah terugi moal bangkrut kerajaan kahebatan kagagahan Gusti Allah. Ibadah jeung teu bakal karasa ku urang keneh, maka Allah karunyaeun mun hayang salamet tah jalana salat Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Sol. Sakale deui sol. Oke. Iya dong. Allah karunya. Kieu Pak. Allah Maha Qadir. Urang Maha Wadid. Urang mah makhluk, Allah mah khaliq. Jauh jarak urang jeung Allah, terhalang oleh hijab. Sebenarnya mah Allah mah deukeut, cuman nu nyieun urang jauh terpental sabab dosa jeung doraka maksiat nu aya di diri urang. Hijab. Dosa hijab. Sombong, ujub, riya, takabur, hikdu, godok, bukhlu, hubul mal, hubul jah, hubul riyasa, termasuk penyakit syuhroh hayang viral. Eta hijab antara orang jeung Allah, penyakit hati nu aya eta nu ngahalangan urang jeung Gusti. Aya awewe geulis. Hei. Aya awewe geulis. Eta lamun nempo nu geulis bangsa kami lalaki ya. Kami lalaki ya. Ulah-ulah si Haji Fudholi nu ora keneh aki-aki geus bongkok nempo awewe geulis peletok lempeng deui. Kampung. Bukan begitu Pak Jarot. Ini kalem aya ibu. Iya aya awewe sampurna luar biasa, kulitna kelir koneng cangkang huntu bodas tipong, bibirna berem-berem bol kotok, mata coklat kopi, beungeutna ngadaun seureuk, halisna ngajelar paeh, gadona endog sapotong, bohongna panjang doang soang. Pinggulna gitar Spanyol, biritna mantap, bitisna gunting padi, lamun lempangna make gaya eplok cen. Idih. Eta lalaki kekerot ngadu huntu eta mun kitu. Lempangna eplok sendol teh kieu, mun bujur ka kanan cangkeng ka kiri. Lamun cangkeng ka kanan bujur ka kiri eta eplok sendol, atuh lamun cangkeng ka kanan bujur ka kanan nyengsol ngaranna teh budak.
Ya Allah, tak awewe ku sampurna teh cawadeun kulitna, rambutna, halisna, buntukna. Ieu kami lalaki sebagai lalaki. Kami ieu zakarun, man lahu zakar rajul teh. Kami teh ieu lalaki, Masya Allah, hayang tak mendekat, tapi begitu ngaca. Astagfirullahaladzim, ieu kumis geus 2 warna. Hampur abahnya, untuk abah maksudnya. Pun tebah ieunya. Atuh, endah bae aku nih pikiran mah. Kumis geus 2 warna, barang nyengir saeutik eta huntung geus pamit ka gugusi. Banget tidak semudah dulu, tidak setampan dulu. Terpercaya diri ngadegetan eta awewe. Tepede, Halo. Lanjut. Kamu nggak marah? Aku juga nggak marah sama kamu. Anjay. Tapi cek eta awewe kieu. Saha nundek ngobrol jeung kula jam 3 sore. Saha nu hayang deket ka kaula siapapun, caca, menak, muda, tua, ayo jam 3 sore. Ia lalaki nu sehat akalna, nu waras pemikiranna. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah disiapkan. Jam 2 kene eta aki-aki geus mandi gogosok make kenteng. Kurang bersih make jukut. Laju nyokot Pepsodent, nyokot sikat gigi, laju manehna nyikat gigi, laju berangkat manehna, memeh berangkat dek ngabersihan rambut dia, ulah sampai rambut teh teu kulimas, teu kulinyar, kudu bersih, kudu pelenteh. Eueuh minyak rambutna, aya sampo dipake ku manehna, kaluar dirompok garimis ngabusa uluna. Balik deui moal wani datang ka eta awewe nu geulis nu sampurna dina kondisi can mandi, dina kondisi acak-acakan, dangdanan heula, dangdanan dangdanan aya naon eta, aya naon. Oh, kori sumpingnya. Tak kori bere jalan mana buah korina. Lanjut terus ke dia pula terus ke. Atuh kalau kaji di dia dua terus ke dia. Ke. Hai, ya, go. Begitu 1:30 eta si jalma nu cerdas geus diu. Manehna ngadoa supaya dibukakeun pantok. Manehna berharap supaya kehadirannya disambut. Manehna menginginkan supaya obrolannya itu disambut, dijawab, didengar, dan permohonannya disetujui. Mangga. Kori urang asal nanti mangga Samsuri. Oh di Bima. Oh kurang Bima. Apal ka Bima? Aku lagi henteu. Kurang Bima eta, Masya Allah. Quran dibawanya ka dieu ka ditunya. Atuh heuh. Itu. Ageurang dieu. Teu ngartieun meureun nya. Atuh pada urangna bae nya. Atuh heuh. Mangga cali. Kumis asa deng-dengen ya Masya Allah, ya Allah. Lanjut. Tenang. Lila kene tenang. Tangkaman tadi hop. Tangkaman tadi. Aki datang ke tempat awewe dina waktu nu dijanjikeun jam 3 sore. Dibuka pintu, diterima, disambut karena jadwal geus ditentukeun, dijanjian bakal dipanggihan. Ya Allah, atuh Allah
anu ieu urang hambana loba dosa hayang deket ke Allah teu percaya diri tapi ku Allah dikaruniaan nu hayang deket kana aing aya wasjud waqtarib sujudlah mendekatlah dikala urang sujud eta teh keur deukeut ka Gusti Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ngeunahan kula tak ngeunahan Ustaz Samsuri. Kasepna mah kasepkan kula tuan. Kepedeannya gitu. Udah Ustaz jawaban ya kasep itu tahu kasep. Iya ganteng kan. Bukan kalau ganteng itu di atas itu. Masya Allah. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Etapan mata baik ku Allah dijieun jeung nganyahokeun waktu sholat. Zuhur cak Allah mun hayang deket ka aing wasjud waqtarib sujud mendekat waktuna zuhur, waktuna asar, waktuna maghrib, waktuna isya, waktuna subuh. Laju kumaha nganyahokeun waktu? Tuh mata poe nang nyiptakeun Gusti Allah. Andaikan teu make jam, teu make digital, teu make alarm, teu make jam di tembok. Aya besi, aya kayu ditanjebkeun awak urang ge nangtung siang hari. Mata poe muncul belah timur, mata poe muncul belah wetan, eta nyorot kana kalangkang teh ka belah kulon. Naik mata poe kalangkang mendekan, naik deui mata poe kalangkang mendekan, naik deui mata poe kalangkang mendekan. Terus begitu mata poe wastis sama di tengah langit, eta teh waktu zawal, can zuhur. Tandana kalangkangna eueuh eta can zuhur, mata poe di tengah langit. Bila mana mata poe geser ka belah kulon, eta kalangkang benda teh nonjol ka belah wetan tah didinya waktu zuhur. Wasjud waqtarib, ayo sarujud sarolat. Nu sujud jeung nu salat eta keur deukeut jeung Gusti Allah. Oke. Halo. Lanjut. Minantu kena sholat ta minantu ulah ngengele kotok bae madu kotok bae isuk-isuk dimurah kotok buah kotok sampai ngomong mun kadenge mah kurang bau bacot dia cak kotok itu sholat sok hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan tah nu sujud nu deket ke Allah menang teu eleh ku sawah, menang teu eleh ku jabatan, menang teu eleh ku pagawean, menang teu eleh ku dagangan. Lamun menang manehna karena sujud ka Gusti Allah. Kangjeng Rasul nu pake kacinta laju dijalankan syariatna syafaat di poe kiamat sudah menanti sehingga tidak ada satupun umat Rasul yang akan tersisa di neraka. Kabeh umat Rasulullah asup ka jero surga. Nu bedas amin ha. Sakali deui. Ya Rabbal ulah muludan bae teu salat. Aya nu gitu. Halo. Aya nu gitu. Di mana dia orangnya? Salat. Ngaji rurukunan meme salat wudu heula, wuduna make cai, caina cai mutlak ulah mustakmal ulah mutanajim. Gitu.
kumaha cenah lamun gering bibi mah teu meunang kena cai ku dokter J, lamun kena cai laju we udang garon jaya bibi mah lamun kena cai sok laju ngaweud ih cak Gusti Allah fatayammamu sa'idan thayyiban atawa eueuh cai memang secara hisi secara fakta halodok tayamum aya mah aya cai ngan meser saleterna leuwih mahal tibatan beas lamun meser cai bisa teu dahar ulah meser cai tayamum atawa aya mah aya cai ngan urang kana eta tempat cai di jalan aya maung di jalan aya harimau di jalan aya begal ulah nyinca awak ulah ngancam awak tayamum atawa aya mah aya cai ngan urang boga coo embe boga coo kebo boga coo sapi boga coo hayam lamun urang ngalaudu make cai nu aya ieu kebo bisa paeh kahausan embe bisa paeh kahausan ulah ngalaudu salametkeun nyawa kebo hayawan muhtaram bikeun cai ka kebo bikeun cai ka sapi urang ganti make tayamum sakali deui tayam nu bedas kata oke ngan tayamum mah eueuh kekemu naik pesawat sholat mah kudu kumaha anjing wuduna di pesawat eueuh cai ajeuna tayamum eueuh leubu faqidut tahurain sholat lihurmatil waqti datang ke tempat nu aman aya cai aya tempat gerak qada iadah balik deui sholat nu tadi qadoan eueuh jeung sulit halo teruskeun ieu kami mah di luhur leuleus atuh bikang mah di handap kami make sangan kurang dek serius dia nempon ini mah jadi henteu serius tayamum kunaon ieu lebu begitu mulia sampai dijadikan oleh Allah alternatif berikutnya ketika eueuh cai atau gering atau cai mahal atau ayam-ayangan ngabahayakeun awak titah tayamum make lebu simak baik-baik perhatikan baik-baik Allah mereka muliaan kalebu sebab ketika akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad eta lebu pernah bunga eta lebu eta tanah pernah bahagia dek lahir Kangjeng Rasul eta tanah teh bahagia eta tanah teh bungaheun eta tanah teh hareuleun eta tanah teh manjangan eta tanah teh ngalebaran eta tanah teh nyuburan tatangkalan jararadi subur bakating bunga ketika akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, endah ulahnya. Insya Allah, ya Allah. Nyawer mungguh namanya. Sing bagernya. Insya Allah, bager. Ya Allah. Bo, ikunan kos taswiran buat ini. Itu. Ya Allah, Allahu Akbar. Eta tanah ku Allah dipilih. Sabab bunga hatena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad atuh komo urang umatna lamun bunga atuh geus moal aya nu nandingan kamuliaan urang manusia ari kitu nu dilahirkeunna saha atuh lain sakadang kos urang nu beuki pedak nu hadesna tibra nu hutangna lo kasalaki marah bae aya nu sok marah ka salaki aya kak ayanya kakak dibela goreng mapukul aya awewe bu awewe mah
ulah wani-wani ngalakonan barang sunah tanpa izin salah. Sekali ini salah. Lanjut Pak. Ini saatnya kita memenangkan pertandingan pada saat ini. Bisa-bisa eta Quran anu sakitu mulyana dibaca ku awewe seorang istri yang bersuami tapi manehna ngabangbalerkeun salaki lain jadi ganjaran. Halo. Hai guys. Ih ampun. Sugan teu datang tadi mah bahasa guys ya. Ibu tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Neng, mohon tadi sakedap shadaqallahul azim. Tutup wajib tutup sampeurkeun salaki, sampeurkeun salah. Ngajawab na cenah pugu jengkel be ka salaki. Ngomong jengkel eureun unggal tahu. Lamun diteruskeun eta lain ibadah. Haram jadah. Lamun diteruskeun eta teh maksiat. Lamun diteruskeun eta teh dosa. Ulah sampai anu kieu asa ngarasa ibadah teh awewe tadarus mah godak bae salaki ngagrot teu didenge salaki ngagumpai teu diperhatikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng naon asy-syamsu wal qamaru bi husbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Kakak hayang ngopi lempang bae jaga blem cokor. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tadghaw fil mizan. Ai cepanasna di mana? Nahur. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsirul mizan. Ai gulana di mana? Di alpa lo badan tuh. Di Ganjar tah moal. Itu kamu sadar. Ih, keur maca Quran bagi ngabang balerkeun salaki doraka komo keur maca WA, keur maca WA, keur maca. Babak kurang-kurang ieu. Tah eta nu goblok salaki nyeri hate ku pamajikan. WA dibaca keur WA-an jeung babaturan salaki lewat. Assalamualaikum. Salam, tanggung. Dora. Kagak mumpung aku lah geus aya. Santesan guru bae tah. Walaysa lahal khuruj li tatawu'in walau man niswatin katsiratin wa in sa'a suratuha. Temenan awewe kaluar ti imah deuk nyiar barang sunah tanpa izin salaki, tanpa izin salat, tanpa izin. Ih, Haji Bulali, ieu mah lobaan ieu teh sorangan walau maniswatin katsiratin, sanajan rombongan kaluarna teh sorangan tetep bae teu meunang. Tanpa izin lah geus kolot ieu geus teu geulis kos baheula wa in sa'a suratuha, walaupun rupana tidak cantik, baik memang secara fakta di awal nanti cantik, wah ini memang termakan waktu. Hampura ieu mah cantik kabeh alhamdulillah. Pokona mah kieu ibu asal posisi pamere Allah lengkap diurang dina posisina eta cantik. Ibu boga bibir dua, posisina pas kan eta cantik. Lamun dituker bibir nu ieu dihandap, bibir handap ka luhur. Cantik kan teh, Bu? Henteu kudu make calana di dieu. Cantik salama liang irung turun ke handap cantik, lemun kaluhur hujan haliu cantik, selama celi nu kanan di dia nu kiri di dia
Coba lamun cenah ceuli dihareup hiji laju di tukang hiji mau bisa pakai kacamata. Allah mere cantik ka ibu leuwih cantik make akhlak teu nempo beungeut teu nempo wajah teu nempo kulit nu ditempo hate nu dipandang akhlak. Ibu teu meunang kaluar ti imah nyaer barang sunah tanpa izin salah. Manggilna aa apa papa? Eueuh papa. Aya nu aya. Aduh ayah. Engkena mana ibuna bunda. Ayah bunda. Engke boga adik dinda. Boga kakak kanda. Boga teteh tenda. Lege ayah bunda sagala. Teu meunang kaluar. Ieu aturan. Ari cinta ka Nabi kudu ilu aturan nu dibawa ku Kangjeng Nabi. Islam agama yang paling benar. Awas. Ulah dibiaskan keyakinan itu dengan toleransi sekalipun. Dengekeun ya akademisi pan urang boga iman. Akademisi pan urang teh boga keyakinan. Allah nutus Nabi jeung Rasul, beda zaman, beda kurun, beda kitab suci, beda wahyu, beda syariat. Tapi inti ajarannya sama, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Berarti lamun aya jelema mangerankeun selain Allah, secara sosial kita muasyarah. Mereka baik, kita harus baik. Mereka sopan, kita harus sopan. Mereka ka urang teh bager, urang ge teu meunang galak ka manehna. Tapi lain berarti kudu ngahijikeun ajaran, ngahijikeun aturan, ngahijikeun akidah, nyampur baurkeun ibadah. Eta teh keliru. Aya masing-masing Islam masjid, Kristen gereja, jeung nu sejen-sejena. Urang ku Allah, dibere Quran dulu diantara asbabun nuzul qul ya ayyuhal kafirun. Walid bin Mughirah, Ayawas bin As bin Wa'il datang ke Kangjeng Rasul. Musyrikin Mekah, kafir Quraisy datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ngomongna kieu cenah ge. Engke. Si eta sok teu kuat tuh. Kan gegeraan bae meureun. Terus kan dia panas ke kajen. Enggak saya gitu mah. Ngomongna kieu mun cak bahasa urang mah. Mad. Nabi Muhammad nyebut mad bae. Teu make kakak-kakak aja. Mad. Enggak sih. Sorangan dia ulah dakwah bae ngajakan kami nyembah pangeran di dinya. Ulah ngahina pangeran kami Muhammad. Ulah ngahina agama kami Muhammad. Demi keutuhan bangsa kita Muhammad, demi terwujudnya toleransi mun bahasa ilmu Muhammad. Kieu bae Muhammad ya meh rapi Muhammad ya. Tahun ieu kami nyembah pangeran maneh. Ke tahun hareup sataun maneh jeung pengikut-pengikut maneh nyembah pangeran kami. Kami asup ke masjid, kemana aja asup ke tempat ibadah kami. Kitu bagus, Muhammad tak bagus. Kumaha? Turunlah ayat. Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abad wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Nu iman cekelan Quran ulah ngadengen netizen terserah neuk mencaci neuk ngabuli neuk ngahina nu penting urang bener cak Gusti Allah. Ieu zaman dibuli Pak. Kuari ngaji lamun bener eta nu komen ngomong kieu kiai tidak NKRI teu NKRI kiai tidak menjaga keutuhan bangsa. Emang keutuhan bangsa dijaga ku jalema-jalema nu komen, dijaga teh ku batin jalema anu nyambung ka Gusti Allah, nu mempertahankan agama Allah, nu teu kasisi ka gigir lempang ka Gusti Allah. Eta anu ngajagaan negara secara batin. Jelema nu teu boga kepentingan kecuali jeung Allah.
agama Allah, ngalurkan agama Allah secara zahir. Punya gunung menjaga tanah, punya gunung menjaga bumi, punya TNI, punya Polri, kebanggaan kita. Tapi batin tidak boleh diabaikan bahwa Allah akan memperkuat satu bangsa dan negara lamun penghunina iman jeung takwa ka Gusti. Eta mau komen di medsos mana namanya Islam nyaho Kristen nyaho liberal. Laju urang santri karak di komen dong FSMR no. Cak Allah kul ya ayyuhal kafirun, jangan nyebut kafir non muslim, Allah yang nyebut kafir. Tekudusian jalma ieu Allah cak Allah kul ya ayyuhal kafirun, hei jalma-jalma kafir. Bejakan Muhammad, hei jalma-jalma kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Eta cak Allah manehna hade urang hade, manehna bager urang bager, tapi lain berarti urang saling. Islam ke gereja ikut kebaktian, Kristen ke masjid ikut acara di masjid. Tidak boleh. Islam di masjid baik, Kristen di gereja baik. Indonesia negara yang sangat kuat toleransinya. Alhamdulillah Islam Indonesia paling banyak. Alhamdulillah Indonesia kaya, subur tanahnya, di dalam perut bumi aya besi, aya nikel, aya tembaga, aya emas. Di lautna, laut naon nu eueuh di laut Indonesia, ka laut porno aya laut cupang.